Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Dulu Mitra Pasundan. Simkuring Deni Jatika. Dina denget ieu direncangan ku Ricky di solder. Kang Ricky di solder cenah. Dulur. Tah dulur Gentra Pasundan anu pangintennya teh acan kenal pisan sareng Kang Ricky, pasti hari nonton mah antos pangintennya Kang Ricky dina Gentra Pasundan. Tapi anu hoyong terang langkung jero istilahnya mah Kang Ricky di solder orang taros heulanya. Kang Ricky teh sade dinten kegiatan naon Kang Ricky? Ya pemain di dia we sareng si mama di warung gitu. Oh di warungnya sareng ieu pangitan ieu teh naon nya? Perkebunan berarti teh kebun. Perkebunan jantan Kang Ricky mah si bapak ngomong mohon sareng keluargana pangitan resep berkebun pangitannya. Wah, gitu ya. Memang dulu Gentra Pasundan ieu tempat podcast teh aya di naon nya? Kelompok tani gitu nya Paminter mohon buruan sae di buruan sae tah janten program pamarentah namanya teh buruan sae. Ah, salah sawiosna teh Kang Ricky sareng keluarga anu janten ikut menaonnya ikut bergabung dan menyemarakan lah pangitan kitu tah. Itu pamininggal ka dieu mah seueur tanaman-tanaman ya tanaman obat ya Kang Ricky nya. Moal teh aya tangkal cengek, tangkal stroberi, aya sawi, pas seueur lah rupina mah. Kantun ka dieu weh sumping ka Mekarwangi tempat podcast ka Kang Ricky, Ricky di solder. Nah, eta kan pangitan sering lah ada di dulur Gentra Pasundan nonton Kang Ricky ya dina aya aksi-aksina lah selain di teh naon wae kegiatan Kang Ricky anu dina khususnya dina kebudayaan Sunda pangitannya dina seni tradisi Sunda. Ya abi ngiring debus oge, ngiring debus tuh. taksi orai, sareng kanu ieu panginten alat musik tradisional. Oh, alat musik tradisional. Mohon diajar. Mohon. Ada kantos tinggalnya aya tayanganana deh Kang Ricky teh nuju naon nabuh teh nya. Ya, nabuh kekemprungan sareng rerencangan sadayana. Tah dulur kaleresan dina danget ayeuna teh aya naonnya rupina mah aya carita pangitannya Kang Ricky anu bade didugikeun ya pangitan lebetan kana carita aheng rupina mah teh urang guar kumaha eta carita aheng teh. Tah kumaha Kang Ricky pangitan dulur orang ya penasaran ya hoyong gara-gara ngadangkeun sareng teh carita akhirna sapertos kumaha kan kumaha teh ngawitan nama abi teh ka daerah Majalaya gitu. Ka daerah Majalaya. Kalau orai lah. Kau ngaraola ka daerah Majalaya dan memang salah satu rutinitas oge pangitannya ngala orai eta teh. Mohon isi waktu luang gitu. Isi waktu luang. Leuweung. Oh di Leuweung nya di Majalaya teh masih kena aya memang lokasi ieu nya. Mohon. Das kumaha tah Kang Ricky? Nya pas kalau orai abi teh nya ada aya rerencangan orang ditu sareng teu nyalira berarti nya. Teu da kirang terang oge spotna kitu jalanna. Mohon. Di rencangan ke orang ditu. Eueuh abi teh da ditelepon di dieu cenah seueur keneh orai mah. Oh, dia amengan informasi gitu nih bahwa seueur keneh orai di daerah Majalaya. Mohon. Terus. Ngan lah abi teh rencangan dijajab. Pasca leuweung teh emang seueur gitu aya lah. Pas pertama ge nya. Jadi ngawitan sumping kan tos langsung aya katinggal lah gitu. Aya. Abi teh senuju mapah eta mah. Jo ngagorobas juga ageng gitu orang teh. Buka orang itu kanan tapi katinggal sekadik geunean sakilasnya. Di udag ku abi teh. Nyuhun. Di udag ditinggal teh di pilarian teh teu aya soalna teh. Katinggal ngagorobas katinggal ageng gitu terus di udag tiba-tiba terus teh aya. Teu aya.
pas wih deui ka saung teh nyaga di saraung kawin teh saung lah Mun. gitu. rencangan abi nu teu aya Jadi pas ngudah orai nu teu aya wih pas deui teh balik ka saung moho rencana iki nu teu aya jeung teu tah aya. didinya panik abi teh reuas ka mana cenah coba abi teu terang di daerahna teu terang Hmm. jalana Oh itu rencana nu ieu teh nu ngainfokeun mohon aya anjeunna nu terang di dinya teh. etana spot Lokasi jalana di dinya nya. mohon. Abi teh geus soak aya sieun aya reuas aya nah Iya. cenah jauh teh aya meureun teh ieu meureun non milarian sami meureun Mohon. abi teh milarian deui we nya mapah deui gitu patokanna mah eta we teu tebih ti saung Mohon, pokona ulah teu ti saung Nya. lah dinya ngeureuleunan deui. abi teh mapah deui ka daerah juga kebon awi deui eta teh kebon Nuhun. hawur Nuhun. jadinya eta mah abi teh pas ieu non teh nya asa hiung gitu mau ringkak Mohon, pas lebat kebon awi. lebat awi teh. eta mah pas di sidik-sidik teh aya anu bodas Aya beleg bodas gitu Nya. enten di aya naon istilahna anu di seueur awi teh. tangkalnya cepet Memang. tangkal tangkal bodas eta abi teh naon sih teh kang ngawani-wanikeun diri ginian Mohon. caketan ku abi teh aing di caketan teh ngahiliwir seungit Bodas. Ngiliwir seungit. Tah, kira-kira naon eta ku dulu? abi teh beuki di caketan teh seungit teh Heeh. nya agung bodas Seungit naon tah Kang Riki? cing orang teh iya nangka di bulan ku karung Oh, nuju nuju di peuyeum bang Laras. tos soak tos alah sia teh naon di caketan tidak singit Oh, seungit nangka asap gitu nya. gitu Laras memang kitunya geuning Ai beuki, pangitan ya. dibungkus ku karung teh mohon supados teu kulalai ongko Ya. gitu nya. Inti nama jadi teu murag ongko deh mohon beuki di caketan beuki singit teh itu teh nangka tah kok abi teh di canak baru di canak aduh asa dosa Jadi tanggal apa nu batur eta teh. nu batu Aduh. punten ieu bilean nu nangka canak ku abi teh ka saung dipurak rencangan teh teu acan aya Oh teh cenah kene rancangan teh. kemana teh rencangan teh purak abi nangka teh terus purak teh nya ku nyarira TCF da ageng Aduh. milari deui we alhamdulillah tidinya teh kenging 4 ekor rasana Oke, opat Mohon. orai nya. nya Di bari milarian rencangan teh bari milarian oge anggar gitu nya. milarian Oh. pas bade ka kami telepat mah bade ka asar gitu udah Nuhun, asar terus bari lebet asar. eta mah ku reuas deui bade mulang we cetenya ngawanikeun teh aya rerencangan abi ge bingung di kumaha ieu teh milariana teh nyana HP deui teh bade mulang teh aya nu eta nuturkeun Jadi mulang nyalira nya aya nu nuturkeun di pengker di pengker teh abi teh direret da Nuhun, sieun deui Nuhun. coba biasa ieu meureun teh jalmi meureun teh yo malahan nyawuran oge gitu ngan teu didangu gua teh Oh. ieu we Nya orang nami gitu. henteu jang cenah Oh. teh didangu abi teh da Oh. saur sepuh cenah mun di leuweung aya nu karitu mah antepkeun we cenah Hmm. tong dipelong tong Beres. direret Beres. apa we apa mungkin teh asa beuki nyaketan Oh. nepak Nuhun. Salah sih. nepak kan terus awak teh ngageter gitu Hmm. sieun ari pas maik
efeknya anu gaduh nangka. Olah Bro, iya alas aing cenah itu nangka ku ujang nya cenah aduh sekarang ya cenah dipeuyeum eta teh ku abi teh di artosan we nya da nya abi mau salah oge gitu. Oh gini kan si goreng dituturkeun kudu gaduh nangka Abi teh boros tos burung gusuh gitu sieun da di urung ki jami cenah teh nu gaduh nangka nya. Nah, nya eta teh apanya teh tos beres gitu moal aya masalah deui. Mulang ya bi teh. Nah, tidinya teh penak sareng rerencangan teh. Cok kepenak rerencangan teh. Ieu cenah non teh ka bumi heula teh ka jaman. Oh. Atuh teh da disusukan we teh moal ah cenah saha ieu. Teu biasa. Panya teh reklami kene ah teu puguh teh nyari mah. Penak teh. Nyabi teh bade uwi we teh dina teh. Ari si ngareng teh anu gaduh nangka eta teh wargina kene rencangan abi. Abi eta ku isina penak deui bapak-bapak. Dua kali penak. Gaduh nangka. Nu tadi cenah nya itu. Mohon atuh. Pas naroskeun ari eta saha cenah. Wah cenah eta alas ya nangkana ku abi tadi dipurak. Aduh hayang seri. Nya ku dikesakeun teh kitu penak deui. Tidamina abi isin teh gitu. Jadi dua kali isinnya. Segitu teh mulang we nya abi kekengan ngan opat siki meureun mulang. Tah ugi ayeuna kapok kada tadi kapok teh sanes ku sieun isin gitu. Mohon. Ya. Tah kitu dulur geuning cerita aheng teh aheng pisan namanya. Ku sieun namanya. Ya ngebelek bodas tapi saya nate si Kang Riki mah ngawani-wanikeun gitu nya. Mohon penasaran ya. Mohon. Tapi cenah beuki caket teh beuki seungit sing goreng geuning nangka nu nuju dipeuyeum. Terus gitu dipurak. Terus gitu teh aya nu nuturkeun geuning ternyata anu gaduh nangka eta nu dipeuyeum etanya. Tapi saena deui kisahna teh ternyata masih wargi rencangan anu di untuk di artosan gitu isin oge. Pintu dicanak teh sesana anu nangka nu tos di buat teh. Aduh lebarnya. Tuh tos di artosan, udah mencanak tuh. Ka ieu di opi deui di henteu da aku sieun teh sareng badai magrib deui. Nuhun. Pangama panik abi. Nya kadang etanya anu matak jadi cilaka ku pamolah sarangan teh etanya. Jadi ku sieun teh ini jadi lumpat ya naon akhirnya kan gobis lah atau tidak ada lagor teh gara-gara kusieun itu. Jadi sanes ku nu sanes-sanes salah sama gitu tah pangitan. Kitu tah dulur tanah Pasundan cerita aheng anu sangat aheng sekali gitu nya. Di luar nalar. Di luar nalar gitu di luar nalar. Terus jantan memang apa ini hikmahna kitu nya Kang Riki nya. Hikmahna teh nya. Memang urang teh lamun istilahna mah lamun barang lain urang mah ulama cokot gitu. Kumawe geuningan memang ya etanya ujian kanggo urang eta gitu. Tah kitu cerita ahengna dulur di Pasundan ayeuna pangitan Kang Riki kan memang tadinya urang teh keseharian mungkin salah satu keseharian kan newakan oray oge nya pangitan memang salah sawios ieu oge nya dalam rangka pengendalian naonnya keamanan ongkoh gitunya kan pami ditewakan mah ke urang teh teu nyebar ka warga ongkoh gitu nya tapi newakan gitu. Iya soalnya kan pengendalian hama oge emang aku ayana orai teh gitu kan nggak maman beurit. Mohon. Yang ngalah teh pami nu cekat pemukiman atau ngarescue gitu ngabahayakeun. Itu memang untuk keamanan masyarakat sekitar ongkoh gitunya dan memang tetap menjaga itu tadinya pengendalian hama karena pami istilahna orang disebut kita waktu dayana nya hama nu sanes akhirnya kan berkembang biaknya akhirnya mengganggu. Tapi
penting ya eta sayana Kang Riki pengen sareng reng-rengana itunya pasti tetap memperhatikan hal itu gitu Ya. gitu nya salian pengen kan ternyata orang-orang hasil tewakan teh di kamanakeun gitu kan Nah di anggo atraksi yang atraksi sapali Ya, sapali. sapali deui di Ical kanggo batur nu bari atraksi oke Ya, Pak, sami. gitu. Dan intinya mah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini teh dimanfaatkan Nah, gitu eta. intinya mah anu naon istilahna mah anu kurang biasa di naonnya dicanak hikmahna gitu nya Ya. kan gitu nya. Dan kan orang mah melakukan hal-hal teh memang manfaat kanggo sadayana Tah, eta. kita gitu kamu ngerti manawi ieu mah aya pesan dan wejangan pangitan kanggo dulur-dulur urang di Mun, Pasundan. apa namanya intina itu teh tadi Kang barang sanes hak urang. Jalah kedah ieu gitu. Pamisane hak nama Oh, kealaman so. pengalamannya Ya. salah sawios pesan-pesan dari Kang Riki di solder gitu. Pangitan sementawis gitunya Kang Riki kebersamaan orang sareng dulur-dulur di Kitna Pasundan. Oke, orang pendak deui di waktos anu sanes mudah-mudahan cerita aheng deui anu langkung aheng deui. Pangitan sementawis sakitu Kang Riki sareng dulur di Kitna Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.